A day in my life, cenah meni royal si eta ayang menyimak a day in my life. Sampurasun para ayang bestiku. Bulan Agustus teh bulan penuh keberkahan. Kemerdekaan cenah ayang besti atuh mudah-mudahan wae nya tiap bulan oge merdeka hirup urang teh nya. Isuk-isukna si eta ayang geus kusrak-kusrek ieu teh ayang besti sasapu nyere di karang da meni barala ayang besti kitu teh ai barudak mah nya jajan teh padulung-lung we sakitu aya tempat sampah ge. Kalaresan eta si wangi tadi mah aya curah hujan ayang besti najaringan saukur ngabruy-ngabruy oge meni kuat kaseungit ngahiliwir eta si taneuh atuh uyuhannya geus sababaraha bulan teh aya hujan di tempat si eta ayang. Lanjut usrak-usrakna tanya dina teh hal ieu teh di pakarangan ayang besti kapan biasa lamun keur pere mah nya ieu si wawarungan sasebelakan teh osok dibuka-bukakeun kitu tahnya enjing keneh ge. Warungna tuh gedean eta ayang modalan deui cenah nya tambahan eta modalna sina aya rerencengan jarada janeun barudak kitu garantungkeun sanes teu hoyong ayang besti da tos seueur di dieu mah warungan jajaneun budak mah. Da dagangan age khusus sasebelakan wae ayang bestikeun wae lawang keureuy we nya najan bati 1000-2000 teh eta si eteh ayang keur nganaha cenah ge nya kukusruk dina kolong heuh ayang besti sok aya we cucurut unggal peuting teh sok rame we di kolong ieu teh. Teuing da datang tadi jemput pulang tadi antar teh nyaan eta si curut teh ayang besti heuh jajalaneun tina pamiceunan cai kitu ayang besti sakitu geus ditutupan ku rangkak beusi oge ih angger wae disundul eta ku mulut congongna teh. Jeung pikahewaeunana teh si cucurut meni baunana teh meni menyengatnya ayang besti heuh diasupan ku ucing oge embungeun si ucingnana teh geura itu ucing cenah teh nya geura itu boros si cucurut embungeun ayang besti kalakanya ngambek geuranan. Batur mah Agustusan teh arupacara kadayeuh ayang besti si eta ayang mah da boro-boro tuh da kieu deui jeung kieu deui ngagawean pagawean imah tadi da dagangan mah nya sok aya wae kitu kumbahan nu hararideung teh ayang besti teuing da digosrokan ge angger wae hararideung eta si bujurna teh geura heuh hayang glowing sakapeung mah tapi nu penting mah bersih we. Tah ari pidameleun bumi tos bareres mah tinggal tataar kanggo piicaleun tapi da alhamdulillah ieu teh enjing keneh ge tos jarajan barudak teh kapan kitu ari lalibur mah ayang besti sok alhamdulillah ngeureuyeun tah torojol aya nu meser jajan 4.000-eun ari nu dibawa ti bumina kuat samangkok. Ladangan tongnya heuh ladangan wae ayang besti lumayan 4.000 oge duit eta teh meni kuat ka sakatel mentung kieu nya ngamodal 4.000 perak teh jeung ge ladana ge lada mantep ieu teh ayang besti. Nah jajana ukur 4.000-eun meunang sakatel mentung ku si eta ayang mah tetep we ditawaran bade disangguan moal jang.